wargi anu mulia kumanga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda, dimana bae ayana mugi sadayana aya dina kawilujengan, sehat lahir sinareng batin, kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ieu pribados saja medar deui carita anu katunda. Carita atanapi dongeng Sunda Jaka Lalana anu parantos anu ayeuna teh nya parantos nincakana bagian ka 20 genep. Atuh sateu acana sapertos biasa pribados anu baris medar ieu carita oge kalersan anu cerat ieu naskah teu oleh-oleh sajana dedi hapunten ka palawargi sadayana. Boh bilih saupami teh mah aya anu kaleresan kasabit nami kasebat asma oge padumukan anu kaguarnya atanapi kababaca kacacandak dina ieu carita. Ulah kirang-kirang hapunten kumargi pami teh mah kaleresan sami ieu mah sanes anu sanyana mung sabatas carita anu teu aya dina kanyataanana kitu nya mitra. Sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ka 20 genep sejadi kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Akisani panjang lebar pisan mapagahan bah bertala anu memang geus kabuka hatena. Saterusna kisahnya oge mere beja ngeunaan pasualan nu kiwari asa beuki paciweu nunuk kunerekabna pangaruh siluman anu disebarkeun ku Nyi Ratu Gendesinis di eta wewengkon. Atuh sakalian we akisani teh medar tarekah pikeun ngayonan eta kekuatan teh eta cenah supaya manusia teu kapangaruhan ku eta pangaruh siluman teh dianti kuatkeun keimanan kanu maha kawasa oge salerea kaasup akisani oge bah partala kudu siap sabar yang hareupan ieu mamala sabari nungguan anggala anu sasatkeun miang ngalalana nu dibere pancen pikeun ikhtiar narekahan kakuatan siluman Nyi Ratu Gendesinis. Kan ku akisani teu dibejakeun ka bapertala ngeunaan ka mana inditna anggala.
Da ieu teh sasat dirusiakeun. Sok inggis kalah ngaganggu kana lumangsungna tarekah anu bari dilakonan ku Anggala. Ari pikeun narekahan perkara anu teu mibah kabar ka bah pertala nu geus kadung kabeungkeut ku parjanjian Nyi Ratu Gendis Hinis mah akisani teh salian ti nu geus dijelaskeun tadi. Oge tarekah nu tarekahna bah pertala teh saheulaanan mah kudu nuturkeun we cenah sakumaha biasana supaya tenimbulkeun kecurigaan ti Nyi Ratu Gendis Hinis anu inggis ngabalukarkeun bah pertala cilaka. Kan omat cenah bah pertala oge dipapagahan ku Akisani. Sangkan bisa ngalilirkeun jalma-jalma nu geus sarua kabeungkeut ku perjanjian teh sabisa-bisa kudu jika nu dilakukeun ku manehna nya pura-pura we saheulaanan mah. Tah lamun teh mah engke Nyi Ratu Gendis Hinis menta ngalakukeun ritual atawa menta nu lain-lain sok we cenah sacara rerencepan datang ka pagurona Akisani. Tangtu Akisani oge moal cicingeun da eta ge karepna mah Akisani oge leuna teu hayang turun ancelup merangan Nyi Ratu Gendis Hinis teh. Tapi pan seperti nu geus dipapagakeun ku Raden Maulana teh supaya teu gagabah ngalakukeun tindakan. Masalahna ieu nu disanghareupan teh pan bangsa lain bangsa manusia anu bisa dilawanan ku mangrupa tarekah tarekah fisik gitunya, tapi oge kudu dibantu ku tarekah batin kalau yang dilakukan ku jalma anu memang geus timu kana cara narekahanana. Lamun dipungpang oge percuma bisi kalah miceunan tanaga nu teu guna. Anu antukna engke kalah cilaka salerea. Maning oge mun teh mah dek milu narekahan we ku jalan nguatkeun keimanan. Tah ceunekna ti saperak harita Akisani katut bah pertala teh luyu dina hiji jalan anu sarua. Samalah ieu oge geus mimiti dilakonan ku jalma nu lain anu geus kabaud kabeungkeut ku parjanjian jeung Nyi Ratu Gendis Hinis. Anu salerea oge satuju kana tarekah na nu dirarancang ku Akisani katut bah pertala teh. Anu kiwari bah pertala oge loba pisan parubahan dina dirina. Ayeuna mah geus mimiti ngajalankeun laku lampah nu hade kalayan saeutik-saeutik. Diajar ninggalkeun laku lampah anu teu hadena. Tangtu ieu teh salawasna aya dina bimbingan Akisani nu jadi emangna pituit. Tah cag ayeuna mah urang tunda heula deui wae ieu lalakon Akisani katut bah pertala nu keur narekahan pangaruh siluman Nyi Ratu Gendis Hinis ku cara demit tapi tarapti sabari nungguan datangna bantuan ti Anggala jeung reng-rengan kulawargana nungkena bakal dikomandoan ku Raden Maulana nu jadi bapa pituina pikeun ngayakeun tindakan ka Nyi Ratu Gendis Hinis nu keur noroweco di alam manusia. Tah ayeuna kacaritakeun hiji tempat anu jauh ti pilmuran tapi eta patempatan teh mangrupa jajalanan anu nyambungkeun antara salah sahiji wewengkon jeung wewengkon anu sejenna. Jalanna kawilang gede oge rubak najan eta jalan teh
kaayana masih mangrupa taneuh ngebul. Kawan tusum halodo harita teh. Eta jalan teh sasakali masuk dipake liliwatan kendaraan seperti padati nu digusur ku kuda atawa kumunding. Pikeun mawa barang bawaan anu kawilang angka ribung tur berat pikeun dibawa ti hiji wewengkon ka wewengkon sejenna. Bisa mangrupa barang dagangan ti dayeuh. Atuh bisa oge mangrupa hasil tatanen ti pelemuran anu dek dibawa ka dayeuh. Sabenerna mah mangsa harita oge geus aya wahon pikeun ngangkut barang nu loba kalayan jarak jauh teh. Ngan kawilang arang langka keneh. Loloba namanya kitu we masyarakat teh ngagunakeun kendaraan saaya-aya. Kahiji teu hese nyiarna. Atuh kaduana oge kawilang murah waragadna. Nya ge teu bisa gancang nepi ka tempat nu ditujuna. Disabeh handapeun tangkalimus nu ngarungkunuk daunna. Pernahna aya disabeh kenceun jalan. Katempo aya 3 urang jalma nu keur reureuh sabari ngiuhan meureun. Da harita teh mangsa geus lingsir ngulon. Memang keur meujeuhna neret teh panas panon poe teh. Eta 3 urang jalma teh kabehna oge lalaki hungkul. Nyanilikan adedegan mah jigana tiluluana oge saantragan. Kira-kira umur 25 tahunan meureun. Yet ai bari cigagek lempeur cigagek teh masih jauh keneh kitu. Ini asa geus karasa leureus ieu tuur. Cebaning geus lapar dieu teh beuteung aduh ampun ya. Ini kukurupukan wae menta dieusi. Ai si laing masih keneh cecepengan euy. Cek salah saurang eta jalma nu kapangawakanana semu penek leutik. Tumeun nya ka baturna nu katelah ngaranna teh Yayat. Nu awakna rada ngeusi meueusan samalah aya kumisan sagala rupa. Lumayan we jauh keneh atuh soma. Karek ge nepi Cijapati apa nih teh. Jauh keneh. Kudu we sapoe jeput deui mun di sorang Kuleumpang mah. Ya sarua atuh da dewek ge. Aduh ampun ye ngarasa leuleus jeung lapar di. Ari duit mah ieu ge aya keneh asana saeutik mah. Tapi percuma di dieu meuh warung pikeun meuli dahareuna oge. Dari kitu teh mah tadi tas Cirebut. Lainna dikarikeun dahareun pikeun dipurak di jalan jiga kieu ye. Mun teu inget kana pangabisana mah. Geus dipapagda ku dewek dah. Jawab Yayat, mairan pananya sobatna nu ngaranna teh katelah Karsoma. Sabari ngalieu ka saurang deui nu pangawakanana rada busekel. Nu keur nyegrek we kerek yang saya kana tangkal. Bangun tu maninahna keranan. Eta jalma nu saurang deui teh. Eta jalma anu saurang deui teh katelahna boga lanihan Sirgud cenah kitu di lalanihna teh. Ya eta pan sia mah sok mawa karep sorangan ning euy ah. Sagala teh kudu geunah ceuk manehna we. Eta ge pan lainna teu meukel. Kan beak dikeremus sapanjang jalan oge ning.
depan kawas kebo Cirebon mah kudu sabari barang gayam we panrungutna teuning mun geus seubeuh molor we ka geuning kawas kitu. Kitu diantarana paguneman jalma nu keur seja ngariuhan di sahandapeun tangka limus teh. Sabari reureuh maranehna ngarobrol we eta mah kesel meureun. Urang ngasuh heula mitra. Aduh, mohon urang ngaleut heula bajigur ayeuna mah ulah ngopi wae aduh. Tapi mah teu langkung eta mah nya mitra anu resep kana cikopinya mangga anu resep wae kana bajigur atuh nya teu sawios naon lepatna atuh barina oge. Selera masing-masingnya mitra. Mun mangga atuh dileueut heula nya leuteunana pami aya rencangna mah atuh aya kulub taleus nya. Oh di kalapaan teh geuninganan aduh. Raos ningan meureunnan. Atuh sapertos biasa dina sesi ngaso ieu ku pribados jadi anggon silaturahmi ka nepangan palawargi anu parantos satia nya. Ngadangukeun ieu pedaran carita anu parantos kersa subscribe anu parantos masihan jempolna oge kanu parantos ngerasakeun nyerat komentar eta mah boh bade komentar daftar hadir tanapi titip salam oge ke anu masihan kritik oge saran mangga di serat bae dina kolom komentarnya mitra. Tangtos ku pribados sejadi peratoskeun kalayan kabingahan atunya tangtosna atuh anu sejadi tepangan dina danget ieu teh diantawisna nyaeta ka pangaresa Kang Ade Sukarna anu linggih di Cicadas Bandung. Mugi aya dina kasehatannya kawilujengan Kang Ade oge sakulawarga sadayana. Lajeng ka Kang Marjana Yana anu linggih di Rengas Dengklok Karawang. Mugi aya dina kawilujengan Kang Yana atuh nuhunnya kana pangrojongna. Mohon ieu teh pribados mah di sebat pangrojongnya anu parantos satia ngadangukeun teh anu parantos komentar oge ieu teh pangrojong anu secara langsung kitunya mambihan secara teu langsung tambihan energi kangge pribados supados tetep aya dina kaayaan sumanget gitu. Oh natur nuhunnya atuh salajengna ka Kang Digo Cimerang ieu teh anu tinggi di Purwakarta. Atuh nuhun Kang Digo nu toleh nyakseni. Mugi area dina kawilujengannya salam baktos ti pribados ka Kang Digo oge keluarga. Kitu di ka orang Karawang sadayana mugi area dina kawilujengan. Lajeng ka Teh Yulinda Belia anu linggihna duka di mana ya teh tuh nuhunnya saterasna ka Payaya Subrata anu linggihna duka di mana ya teh ya. Salam baktos ka Payaya ya aya dina kawilujengan. Atuh salajengna ka pangarsa Kang Dik Batagor. Aduh iya dulur terus lami tepang Kang Dik Batagor anu kiosna aya di jalan anu aya di Cimahi di jalan Gandasari gitu naon eta namina teh. Terus lami teh nongkrong di dinya ya pribados. Aduh terus pisan eta es campurna sok sanaos namina kios Batagor tapi segala aya tuh tadi tempat teh di rumah makan teh. Mangga anu caket di Cimahi linggih ka warung atau rumah makan Kang Dik Batagor
dijamin dina rasa mah nya. Raos sadayana oge salam baktos ka Kang Dik oge ka kulawarga sadayana. Ugi area dina kawilujengannya sadayana ka Kang Dik sakulawargi atuh nuhun kana pangrojongna. Salajengna ka saderek Egi lami oge ya teu can penak deui Kang Egi ugi awe aya dina kawilujengannya saderek Egi. Lajeng ka Mas Oyum anu linggih di Bihibur Raya teknisi pribados salam baktos ka Mas Oyum ugi area dina kawilujengan. Lajeng ka Kang Iim Ruhimat anu linggih di Tasik oge Kang Haris Arisan di anu linggih di Sukabumi. Atuh salajengna ka warga Kampung Jenggung di Cianjur sadayana, ka para sepuh oge ka wargi-wargi sadayananya mugi area dina kawilujengan salam baktos ti pribados ka Karang Tarunana TJM pemuda nanya sadayana ka wargi-wargi oge salam baktos sadayana atur nuhun kana pangrojongna. We ka sadayana atur nuhun kana sagarupi peratosanana nya nu tos kiring ngarojong kana ieu channel. Mugi atuh kasayan palawargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala ku mangrupi kasayan atanapi kaberkahan anu langkung ageng kitunya. Langkung nyugemakeun tangtosna nuhun. Atuh nuhun sekali di kasadayana. Mangga urang lajengkeun deui mitra. Dari nu saurang deui mah tong goe we nyagrek sare. Di kajauhan rentang-rentang aya dua urang jalma nu keur ngalenghoy leumpang kawas nu geus sarua ngarasa capek. Nu saurang mah katempona teh jajakan nu rada pantes dina dedegan oge keuretan beungeutna teh. Ari nu saurang deui mah katara leumpangna rada ngadedot. Da puguh pangawakanana samubu sekel. Duanana oge sarua pada engelek ieu molan. Eta dua urang jajaka teh tetehela geuninganan Anggala jeung Kang Ishak teh nu keur nikreuh lumampah pikeun murug kabeh kulonkeun. Sajeroning leumpang duanana oge jongjon uplek ngobrol. Jeung asa empleng pisan ieu teh ya geuning. Jalan nu disorang ku urang teh ke pelebah mana cenah di dia. Asa emplat daya pisan pelemburan geuning. Ampunnya. Jeung asa teu manggihan jalma sapotong-potong acan dieu teh. Pikeun menta pituduh. Jalan nu saterusna. Bener kitu. Di jalan teh murug ka Bobengkon Cianjur. Seperti panuduhan si Ece warung anu dempelon teh tadi geuning. Atuh nya we meureunan Kang. Asa kumaha nya. Make jeung kudu ngabohong mah. Jeung deui nanaon untungna make jeung kudu ngabohong ka urang. Sok komo pan tadi urang teh ngadon jarajan di warungna. Eta pan salah sahiji keuntungan ti urang pikeun manehna mah. Kapan tadi oge cenah terus we leumpang tuturkeun jalan gede ieu. Tong mengkol ka kenca atawa ka katuhu. Kitu ceuk Anggala nu keur ngobrol jeung Kang Ishak. Sabari nikreuh laleumpang teh anu beuki lila beuki anjog ka balebah tangkal limus nu dipake reureuh ku tilu jalma teh. Nya ku tilu urang jalma tadi teh.
Tuh Kang. Itu gening tuh aya jigana aya jalma tuh nu keureureut di hanapeun Tang Kalimus. Mana teh? Itu Tang Kalimus itu tuh ning tuh kencang jalan. Orang sekalian milu reureuh oge urang tatanya ngeunaan jalan nu saterusna nu mulu ka Cianjurnya Kang nya. Okna Anggala sabari nuduhkeun ka palebah Tang Kalimus nu dipake reureuh ku jalma tiluan teh ya. Ya teu kungsi lila duanana oge geus anyog. Tapi ka tempat Tang Kalimus eta tuluy we. Anggala teh sejak uluk salam ka jalma nu keur jarongjon reureuh. Anu keur ngageberan awakna bari jeung kampretna dibenelehkeun teu dikancingkeun, hareudang jigana meureun. Atuh teu wudu we Yayat jeung Karsoma teh ngarenjag reuwas. Da puguh duanana oge keur yang hareup ka palebah kulon. Sedengkeun Anggala katut Kang Ishak mahapanan sing kurunyungna teh ti palebah wetan. Nya teu kanyahoan pan rentang-rentang teh anggangna. Dari Sergud mah keur nyegrek we sare bangun anu teu beranak keur ti tadi oge. Nek saya deh. Ngareueuh segala euy. Ciga tuh euy. Dari ibar heula ti anggangna. Padahal ngareueuh ka was curi ku aya datang teh. Teu naon saja atuh. Ceuk Karsoma. Kaanggalan uluk salam teh. Anu saheueuh uluk salam. Lainna dijawab sakumaha mistina. Padon malik kawas anu teu suka. Duh. Hampura teuing atuh Lur. Kuring teh kurang sopan meureun nya uluk salam sama dek jadi teh. Da kudu kumaha atuh. Mun teh ama kuring sejak lakuan ka Andika salerea. Da kudu jojorowokan ti anggangna kitu sangka aya ibar. Lara Lur. Nu boga dulur jiga sia. Rasaan mah aing teu boga dulur sama model sia goblok. Panggih kakara jolol lar Lur we. Nyaho aing mah teu wawuh jeung wawuh acan si jeung sia teh. Pokna Karsoma deui. Kala beuki garihel ngomongna teh. Teu pupuguh kawas anu nyiar-nyiar pipaseakeun ka jalma anyar pinanggih teh. Puguh we atuh. Hal sarupa kitu teh ngajadikeun Kang Ishak anu teu tata dijempe teh ka hudang oge amarahna. Kumaha teh ning? Batur saha tetanya. Ngadon ditemal ku basa sarupa kitu. Bukan gelos ya teh ha. Pupu hasana teh. Jika ngahaja dek nyiar-nyiar masalah jeung uing gitu ya teh. Sok sia. Naon sia ngejul. Hayangna sia ha. Puro sia ka dieu. Kelanan Kang. Sabar orang tanya deh nu bener ya jalma teh kunaon atunya sebenarnya bisi kerarungsing terus kaganggu ku datangna urang duaan. Mun kitu kaayanana urang tinggalkeun we lah nanaonan ngalayanan jalma samodel kieu. Naon sia? Kan ayeuna ka aing. Moga do sia eta. Batekok. Kawas nu nyawanian. Masuk sia ka dieu. Edan betekok ida moal sieun aing mah. Can apal ye
si aing teh nu katelah Karsoma teh jago ti Lebak Songom. Berarti permakalangan je nyar musuh nu sababan. Atul puguh ge ieu teh yeuh. Beureum teh lila teh dipake nutu beungeut. Nu goreng patut samudasia. Angkur sakilat Kang Isak sapada hari tengah belesat nga hanca carehamna anu nya careham Karsoma. Estu Kang Isak teh cepet naker gerakanana. Angkur sageprakan Karsoma nyuksruk kana taneuh garing sabari koko wowongan. Koko wowongan mitra babari beungeutna kana taneuh nu ngebul. Ari Kang Isak mengadon nga bedegawe sabari napasna rek haperanjuk. Alatan nahan amarah nu tacan leler. Atuh ningali baturna nyuksuk samodel kitu. Yaya teh cicingeun. Bari teu tatapasini deui. Manehna dek nga hampol punduk Kang Isak ti sabeh tukang ngeunana. Tapi ngan oroka ya lain oge murid akisani atuh Kang Isak teh. Sagilep awakna ngakiwar ka palebah kenca. Ningkahan panarajang Yayat anu datang. Nu datang ti tukang. Bareng jeung eta saeutik Kang Isak nepak tak-tak Yayat ku dampaleungeunna make gerakan sorodot gaplok teu mitra. Atuh teu wudu we. Ngabalukarkeun Yayat ti kusruk kawawa ku tanagana sorangan. Anu satuluyna nindihan Karsoma. Becan ka dugaeun udang. Atuh puguh we antuk nama duanana pating kobobong. Sora recet nu tarung teh ngajadikeun siregut nu teu tadinya gerek sare teh asa kageuingkeun meureun. Atuh manehna oge ngulihat sabari heulai. Rehet ka sobatna duaan anu keur pating kobobong. Bari humargung bangun nu keur ngarandapan ka nyeri. Puguh we atuh siregut teh reuaseun. Boa-boa cenah aya begal ieu. Nu ngaruga heula dua sobatna. Nyaeta Karsoma jeung Yayat nu katempo keur sesongkolan dina leutak garing. Tapi rehet siregut teh ngareret ka palebah Kang Isak. Anu keur ngabedega teh jauh ti dua urang sobatna nu keur sesongkolan. Atuh sateruyna manehna teh ngareret deui ka palebah Anggala nu keur ngelongkeun nu tarung ti anggangna. Nah atuh ari gebeg teh kumaha atuh lajengna ieu carita mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Mohon aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Tina sanes waktos urang teraskeun deui nya mitra. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.